dalam puisi kumaha gambaran bahasana? Kiasan. Nah, seueur anu ngagunakeun bahasa kiasan, seueur anu ngagunakeun majas-majas. Tapi lamun dina dongeng mah ngagunakeun bahasa sapoe saperti urang lamun keur nyarita jeung babaturan. Kan lamun aya cerita dongeng mah urang teh lamun maca eta dongeng tangtosna bakal kaharti. Tah kitu anu disebut dongeng teh. Dongeng di Sunda aya sabaraha hiji? Terang teu aya dongeng-dongeng naon nu aya di Sunda, di tata Sunda. Aya sasangkala, aya kabel, aya sarabel, si kabayang eta teh naon? Sarabel. Ya, pinter. Aya sarabel. Terus aya naon teh? Aya dongeng jurig oge apa kan aya? Kuntilanak. Nah, dongeng wangunan karangan naon? Fiksi atau non Fiksi. fiksi hatosna naon? Fiksi dongeng ngawalan fiksi hatosna naon? Fiksi teh hatosna naon? Anu karangan anu dianggap heueuh kajadianan alias hidup terang ke dongeng naon nya? Tapi teh dongeng situ patengkas kan? Saya anu biasa nu ngadongengkeun situ patengkas. Tapi ada ibu di Iqbal, Bu. ningali. Neng Dini Andriani, abi tiasa teu? Biasa tuh. So, apa yun? Namukeun nya sadayana ieu rerencangan hidup anu aya di rerencangan sadayana. Ieu bade spesialnya situ Patenggang teh caritana teh kieu nya. Aya Ki Santang sareng Dewi Rengganis. Tah Ki Santang sareng Dewi Rengganis teh menjalin hubungan gitu nya bobogohan. Bobogohan tapi di hiji mangsa aya hiji kajadian anu ngabaluhakeun Ki Santang sareng Dewi Rengganis teh pisah kitu nya, pisah Dewi Rengganis ka mana, Ki Santang ka mana bukan mah pisah we nya. Kulantaran ngajan pisah kitu oge si cinta Dewi Rengganis sareng Ki Santang teh pagede-gede gitu nya. Jadi Dewi Rengganis Ki Santang agak kene di hatena nama masih kene pada Silih Bogo gitu nya. Kulantaran Silih Bogo itu Ki Santang sareng Dewi Rengganis teh nya pateangan-teangan gitu nya, pateangan-teangan gitu tah. Pas hiji mangsa eta nepi ka hiji tempat tah di hiji batu gede. Tah batu gede eta teh disebutna teh batu cinta cenah. Nah, tuluy pas geus pagi antara Dewi Rengganis sareng Ki Santang nya maranehna teh ngajieun janji gitu bahwa maranehna teh erek ngalangsungkeun pernikahan gitu nya. Jadi si Ki Santang teh ngalamar Dewi Rengganis teh di eta batu gitu. Saat Dewi Rengganis narima lamaran si Ki Santang, si Dewi Rengganis teh ada hoyong heula hiji permintaan, dua permintaan caranya. Anu kahiji mah ngadamel situ, anu kadua ngadamel parahu. Nah, tuluy Ki Santang teh ngajieun parahu, ngajieun situ lantaran di pika hoyong teh si Dewi Rengganis. Pas geus ngajieun situ, jadi gue situ teh geus ngajieun caranya. Terus cek si Dewi Rengganis teh sanggeus dijieun situ hayang ngajieun ieu cenah hayang ngajieun parahu teh balayaran caranya. Pas geus ngajieun parahu geus dijieun parahuna geus dijieun situna caranya. Tuluy si Dewi Rengganis teh tingkat janjinya lamun geus dua permintaan dipenuhi mah bakal narima lamaran si Ki Santang caranya. Tuluy pas geus maranehna tadi teh sanggeus maranehna geus kayaknya dia wae kitu rek kawin cenanya. Pada dia rek kawin tah si ayeuna teh jadi si situ eta teh anu ayeuna mah cicing di tengah pulau anu disebut teh Pulau Asmara. Terang teh pernah ka kitu mah? Nah, di tengah-tengah situ. Di tengah-tengah situ teh aya pulau tah disebut teh Pulau Asmara anu baheula teh eta teh parahu.
Ibu-ibu Ih, udah, Pak. Ya, mantap. Cali kah, Ibu? Cali. Wih. Kumaha? Kalian rame kah? Ada damukeun. Sami ibunya kakumpul waktu sekolah. Sami juga padil. Malah mah lebih parah di padil. Soalnya kami aya guru bahasa Sunda teh naon sih Morea? Tadi kita terus ngapadengan dongeng situ Pateka. Aya nama ibu nya ngadengar dongeng. Ya. Ibu oge sami sakeros hidup kakumpul waktu SMA-nya. Ibu ini terus setelah hidup, ayeuna ibu pada nyaritakeun pengalaman ibu waktu mimiti abis kuliah ke jurusan bahasa Sunda. Urang mah punya asa hoream kieu urang kuliah teh ih. Sarua urang oge mana aya teh film Korea deui di TV di nonton. Nah, tuh mendingan keneh nonton. Wah, urang mah berharap dosen aja. Amin. Amin bisa. Lamun nu dosena nonton di sabaraha arek mah. Siap. Urang geura mah aya euy. Naon? Rooftop Prince. Lucu nya jiwa. Apa? Urang teh apa? Ame teh. Itu main drama aja, Ji. Wah, seriusan? Naon jurusan? Dokter Jin. Yos, yang boga kaset anu ieu teh anu pemain nalipin Korea tuh HBBM sebarang roseng urang. Siti Hunter. Siti Hunter tuh pemainnya nonton ini kok. Jeung sisa. Minyong. Nah, di samping pas di TV kaset. Aya deui drama nu anyarna teh drama Segu. Tayang. Nah, ada yuk lah. Masih. Madi nggak? Apa sih? Yah, Ari Kiki Pratiwi teh saha? Eta geuning angkatan 2008 anu sok nulis dina mangle. Si Kiki Pratiwi teh eta hebatnya. Kala Ari mangle teh majalah Sunda sanes. Muhun anu sok aya sagala tentang kasundaan teh. Di dieu oge tuh tingali aya tokoh Sunda Haji Prosidi kuningan teh. Inta abi mah teu terang Haji Prosidi teh saha? Biasa saha? Itu geuningan aya biografina Haji Prosidi. Haji Prosidi teh sastrawan Sunda anu ngalanglang dunia. Haji Prosidi minangka salah sahiji sastrawan jeung budayawan Sunda anu kaitung produktif. Lahir di Jatiwangi, Majalengka, Ping 3 Januari 1838. Haji Prosidi sakola di Sakola Rakyat salila 6 tahun di Jatiwangi dina tahun 1850. SMP Negeri 8 Jakarta dina tahun 1853. Taman Madya, Taman Siswa Jakarta dina tahun 1850 genep teu tamat. Saterusna otodidak. Haji Prosidi mimiti nulis karya kreatif dina wangun basa Indonesia. Saterusna ngulik jeung mere komentar ngeunaan sastra, basa, budaya, boh dina wangun artikel, buku, atawa makalah dina rupaning panglawungan, boh di tingkat regional, nasional, boh di tingkat internasional. Kukituna numutkeun panalungtikan anu dilaksanakeun ku Dr. Ulrich Krach dina tahun 1888. Ayib minangka pangarang sajak jeung carita pondok anu paling produktif. 320 genep judul karya dimuat dina 22 majalah. Tahun 1880 hiji diangkat salaku visiting profesor di Osaka Daigakko di Osaka, Jepang. Nepi ka tahun 2003. Tahun 1883 nepi ka 1884 jadi guru besar luar biasa di Tenri Daigaku.
nepi ka tahun 1886 jadi guru besar luar biasa di Kyoto Sangyo Daigaku di Kyoto. Pangsiun tur mulang deui ka Indonesia dina tahun 2003. Wih, hebatnya Ai Prosidi. Nih hebat gitunya, langsung resep ih. Hayu Ali pun ke kelas bae. Nya hayu ah, tipe hayunya. Karek apa urang mah aya urang Sunda nu bisa go internasional. Astagfirullahaladzim, Dina pas masuk kan? Acan tuh di lumenitan deui. Yuk kalau di dia tuh yuk. Bari nungguan we barudak acan kada dieu. Cangkel, aduh. Keur haroream teh ah. Kamari pas nonton suju subhanallah nasib. Aing teh teman maneh lain. Naon aku? Ganteng nak Malina. Eta ganteng. Dong heji dong he. Di kacamata pas lagu Superman gitu. Pokona kucing mah. Naon eta? Handul. Naon ya aksara Korea? Dia bisa. Aneh bisa. Dia bisa. Orang tuh bisa tuh orang pangajar. Oh, ajar teh di Ujuna naon? Terus baca. Can? Naraya. Saling kelangan. Si jadi senang kesan. Ujuna naon seratan? Abi nuju nyerat aksara Korea tak. Uji sarang gini mah geus diasaeun mah nya abi teu gaul ah. Itu naon aksara naon? Handul. Oh, padahal Sunda gaya yang gaya. Mana Cika ningali nyakit tuh. Ih, Kuring kurang sami. Anu mirip deh aksara nanti. cekodin babarian kene mana? Bari. Tah, lain orang diajar ya. Diajar tulisan ngalageuna. Pan dina ngalageuna mah teu jiga dina hanggulnya huruf-huruf mate teu mandiri. Jadi aya pasanganana. Ieu tah. H, nu kieu teh H. Terus na ieu ca ras aya ba eta teh ba ieu ka ieu da ayeuna mah urang nyogian wae nyerat nami nya kan tadi teh da teh kieu hoyong jadi di luhur Lamina naon teh cin kali oh ieu na kan ini Sami. kumaha kapital teh Ya, kapital lah dan geuning kumanya Arioci mah dana meteran jadi Sunda teh aya aksara gitu boga aksara gitu. kan nama kita langsung geus kana Sunda ya resep kana hanggul kana naon kana hiragana tapi angger prioritas ka hiji mah kada resep kana aksara Sunda ya Sami sih ari pupuring keula namanya. Ieu teh Sunda oge nyala oge mah latihananya kabeh biasa tuh. hai Kan yang eta penting aksara naon? siga nama maca saja soalnya bade dimusikalisasikeun cenah dina seminar Oh gitu. Sayangnya nah orang tuh sajak teh. terus apa saja Bener, Oci mah teu hafal naon sajak. sajak teh puisiin tapi di Sunda mah sajak teh waktu puisi nu teu kauger bebas Oh gitu. Ih penasaran nih anu ningali. aya tuh Kita ningali ya. Bener sih macet di kan. Leuwih ngolok kata urang. diajak
mau orang masih sedang dalam merenya. Sama dia mau sekali sih orang gitu. Priangan Puri. Biasana RTRS. Dedeuh nu salira bet ngumun bae bangun gaduh liwung kaku genah lir lodaya kena pitapa dedeuh elis socak teh ilang liuhna kantun citresna nu ngalembere taya kendana masehan hariku eumer balas katiup angin telanges jungjunan geura tampi ieu kahema tiraga nu hapa nu tumuwuh ti bihari susugana nagengkeun tihang kabedang pikeun tameng mundanawa ngadon ngalalan. Ayo langsung musikalisasi. Ayo. Udah dalingkeun we musikalisasina. Nyatanya ada resep. Ah
baturna bisa siga kitu lanceuk tingkat bisa seperti itu tapi kunaon urang make teu bisa pasti urang ge bisa seperti itu dan itu mah dina hatenya diniatan mangnya sih urang keluar ke jurusan Sunda teu di sana naon urang bakal jadi naon nya percuma kuliah di jurusan Sunda teh anu kitu mah tah hideung ayeuna eta nanti masalah ibunya jantan pieuteungeun tos lah aya mah urang hilangkeun deui nya anu udah jadi kana materi anjing teh kabeneran rek dites kukuh ku dosen teh ibu teh teu bisa ngan emang sih lamun cerecangan ibu mah cenah ibu teh cenah sae cenah surat tenang gitu cenah oci sae mah nya oci teu bisa ada teu bisa kumaha tapi ibu teh dipatok teh ada rukun nya gesek cara rancangan gitu kan kita iya ya kukuhnya sok kurang teu bisa kumaha ieu kukuh jang isukan gitu bisi teu boga nilai boga dari cara rukun teh ibu teh gitu pas dipatok teh Mundutan ya Allah eta mata 5 watt. Ayeuna euy kuliah ka mana? Abi mah nih hoyong ka salon atanapi kamu hoyong direfleksi teu nyari badan. Abi yakin duit ka salon geura mendingan dibelikeun ieu album Mr. Simple geura eta aya geus kaluar eta Super Junior. Geura beuli eta aduh. Ih, Mr. Simple wae emut anjing kan apresiasi puisinya. Kan sahur padian geuning bakal dites kuku, mendingan ngapakeun kuku daripada ka mall. Hah? Pupu? Oh nyanya, aduh oci mah poho. Teu bisa sumpah Ci. Kumaha sih pupu teh saha cobaan? Siapa pupu? Ya di urang aya. Kan we. Cing. Bener. KSAD pan tugasna. SAD naon? Nya pupu Sekar Ageng dan Satuan Angkatan Darat. Misalkan teh tencing. Kamu naon Mr. Simple suju salah sih. Mr. Simple di wae. Deui. Eta aya tuh di dinya. Kinanti. Ya, tarikan. Kakalayangan deh. Oh, teu bisa urang. Aduh kumaha isukan. Dites tuh. Dites anjing sareng saurang. Taya Sarupana. tandakna. Hah? Tandakna. Nu Tandak. ngangge ketukan gitulah pokokna nama. Ci, sor mah teh alus geura. Nyanya. Lamun diasah mah leuwih alus teh. Diajar tapi sumpah Sunda mah aya nu ngalaeu kitu urang mah paling teu bisa terus aya falsetnya lamun dina pop mah falset gitu tah. Teu bisa urang mah ke sora-sora nu kitu teh ngalaeu geura ieu ge. Diajar geura. Jigana maneh bisa kok lamun diajar mah. Buka. Sor maneh da alus, beda jeung urang ngomong ge pales urang mah. Kasaha atunya diajar pupu. Mengkhawatirkan. Coba ke dosen. Yo. Sensasi. Pak Yogi di mana? Bujangan. Oh, bujangan, Pak Yogi. Oh, nya nu eta. Diajar geura kadinya.
8. 8. Itu. Mana yang ini, Pak? Hari itu habis. Cek hari itunya. Yuk, sampai ketemu besok. Orang tepang deui anjing orang angkat deui. KM-nya, ayo ke politik lah. Iya, iya kan? Apa opik? Iya mau menang sih dan fokus dan soalnya sekarang dia absennya di bulan ini. Sekarang ya Pak. Sudah. Mingguan kemarin itu orang teh diajar baca dongeng ya. Nah, apa orang diajar baca warta. Cuma saya terang, lawan dari wangenan warta teh. Banyak semangat. Warta tehnya pamihin telepat mah mangrupa istilah berita dina bahasa Sunda. Istilah berita dina bahasa Sunda. Oh, good job. Saya jawab. Ayo langkap. Bangga sok terang. Anu langkung langkap nanti na olahraga istana. Wih, suci model suka bumi mana sih? Warta nyata laporan kejadian atau peristiwa atau pamadegan anu matang hirut terpenting pikeun dibawarakeun sabaya. Oh, good job. Standing applause. Come on. Neng Suci kah apa yang kelas kedap? Ya, Santi. Ya, mohon. Terus nih, nah, dia pamadegan dengan warta teh, dumasar karena pamadegan Profesor Mitchell. Dina bukunya anu judulnya Reporting. Kunaon bapak bencana materi tina buku luar, margi, sok sanajan kurang teh kuliah bahasa Sunda, tapi kurang itu apa? Karena bahasa denger. Iya artinya cek misal warta teh nyaeta laporan panggancangna ngeunaan fakta atau opini anu mibanda hal-hal penting anu matak ngirut pikeun sawatara jalma. Ayeuna Bapak gaduh contoh anu nuju macakeun warta. Mangga urang sakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan poe basa Indonesia internasional baris didugikeun dina pidangan warta dinten ieu. Dinten Salasa kaping 21 Februari 2012. Pamirsa, simkuring Punde Apriani anu baris ngadugikeun ibar salengkapna.
hal teh mangrupa tarekah pikeun ngamumule basa Sunda. Dina mielin Poe Basa Indung Internasional anu tos ditetepkeun UNESCO dina tanggal 21 Februari, sajumlah mahasiswa ngagelar aksi simpatik kalayan ngampanyekeun pamakaian basa Indung anu ayeuna tos mimiti ditinggalkeun ku masyarakat. Aksi simpatik dipayuneun salah sahiji pusat balanja di Jalan Merdeka Kota Bandung dilakukeun salaku bentuk keprihatinan ka masyarakat Jawa Barat katut Kota Bandung anu ayeuna leuwih milih ngajarkeun bahasa nasional dibanding bahasa Indung. Poe mieling Basa Indung Internasional eta dijadikeun momentum pikeun nyosialisasikeun deui basa Indung anu ayeuna tos mulai jarang dipake di lingkungan kulawarga katut di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Para mahasiswa anu nembongkeun yel-yel yen basa Sunda numutkeun maranehna teu eleh ku basa asing nuntut pamarentah sangkan masihan perhatian kana kurikulum atikan basa Sunda minimal 2 jam pelajaran dina saminggu. Sangkan basa Indung anu mungkin dieu mungkin ditaringgalkeun teu punah. Ikhwan Sabah ngalaporkeun. Pamirsa, warta anu lembe mangrupi informasi pamukas dina pidangan warta dinten ieu. Ukituna timimiti ayeuna pisan hayu urang pake deui basa Sunda. Mugia janten nyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan tim AIS Pangampi 408C, Simkuring Dea Apriani, Sejamit Pungkur, Amit Mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Jaya. Nah, namanya parantos kurang disaksian contoh anu dibaca warta gitu ya. Kantosna urang ge sok tinggal proses pembacaan berita teh kumaha gitu nya da aya di televisi. Ayeuna upamana urang bade nulis berita di dia aya anu somingna. Anu kahiji tangtuna wae pasti aya judul berita. Nu terakhir kaki. Nah, bagian-bagian ieu teh dibagi di masyarakat istina upamana lin ieu teh biasana penting pisan. Nu terakhir kurang sanes penting nih. Nah di ieu hal ieu teh fungsina supaya editor biasa bikin upamana berita urang kapanjangan gitu nya teh sekali. Nah, perkuliahan dinten ayeuna dicekapkeun sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang berita anu dipintonkeun bieu nyaan kitu? Muka teh teu hafal. Manya we atuh aya bohong mah. Naon? Berita anu dipintonkeun meh gini teh enci nyaan eta teh. Leres, pan UNESCO teh tos netepkeun ping 21 Februari teh minangka Poe Basa Indung Sadunia. Hal eta teh minangka tarekah UNESCO pikeun nang tayungan basa-basa Indung basa minoritas anu aya di sakuliah dunia anu cenah mah nembongkeun tanda-tanda bakal leungit. Tah, lamun UNESCO sorangan geus hariwang kana lastarina basa Indung, maknya urang nonoman Sunda nu asli seler Sunda teu reueus kana basa Indung. Kayak bener. Oh. Ieu kalau masalah sampai bapakna tos geus sebelah. Tadi kuliah apa tadi? Dialog warta. Ayeuna mau naon? Ayeuna apresiasi puisi. Tos. Ayeuna urang ngajenkeun nya. Apresiasi puisi. Emot kene puisi dibagi sebelah hiji. Kamari urang tos ngabahas ngenaan pujian ya. Ayeuna urang ngabahas ngenaan tuku.
nyaeta lamun karya sastra anu kaugeut di banda guru lagu, guru bilangan jeung watak. Nu kalebet sekar agung aya 4. Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdagula. Sayogi diuningan dina nulis pupu teh teu sagawaya sakumaha tadi wangenannya. Pupu teh wangun puisi anu kaugeut, tangtuna wae aya palangeran-palangeran. Tah ayo palangeran nulis pupu Kinanti. Tinggal apa ayo tinggal teh? Tinggal. Baca teh di ditu, baca naon? Video aya rumpaka Dangdagula, mangga mari ngadawukeun Bapak jeung Tuan, mangga baca ke titen ku para mahasiswa. Tah, bah mana anu disebut dipentaskeun teh? Tah ya, ieu rumpaka pupuk Dangdagula teh terinspirasi tina kaayaan alam. Jadi tadi teh ngagambarkeun keagungan naon? Keagungan alam. Bapak dicontohnya nembangkeunna, tapi punten pamirana sumbang becat seueut nadi gunung Moris padongin cer milik kaindahan naik turun teh si hore geuning itu teh lembur jalan panjang geuning maliklir gunung-gunung badegah katutup halimu langit angkep awang-awang dan tayungan luat luhur langit geman sieun hujan. Ayeuna Bapak bade nyontokeun hiji deui pupu Kinanti tinggal lupakannya ieu ge sami terinspirasi ti kaayaan alam tapi anger nyari panggana nyaritakeun ngeunaan silih asih ngadago di gunung kanti-nganti pucan sumping hate gimir nembrang dada ngadago punden ati cenah manehna rek datang ka dieu ke Gunung Hori. Nah, tadi ku Bapak tos dicontohan nembangkeun pupu. Kamaripan ku Bapak teh di Pasiran Pancen. Pupu KSAD. Dangdagula sareng Kinanti atos. Ayeuna tinggal naon acan? Saat tadi saya untuk kuliah? Saurang? Kurau? Bu Bapak dipanggilnya, ayo nomorkan absen. Siap ya siap, kudu siap. Yo, kan nomornya pancen. Salah sahiji penilaian. KSAD. Cobi Yulia. Apa Pak? Abu Tres. Pada dipasingkan terus ada kira-kira gitu. Oh ya, tuh. Ayo. Siap, sudah siap ya. Kudu harapal KSAD yang tadi lompat. Pada buku kenal? Asmarandana Pak. Wah. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam asik dharma wawayangan bae raga teh pangawasa lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Ini kata biasa. Alhamdulillah. Kalau murid SD aja belum tahu? R ya. R-nya. Rosi. Rosi. Biasa Pak. Sok biasa. Iya, apa biasa? Sok ya kayu ya kayu. 5 tahun kemudian Pak itu biasa sampai Sok makan. dia Sinom. Yang pucuk. Kapan KSAD? Pucuk lah karalit. Biasa. Kena biasa sok. Dinilai Bapak. Saya kabogohan ada Pak.
hati padanya rusing sebab buana guna hati bisa meuli harta pun gitu deui bisa ngapueun dimaksud dengan sakayang tapi harta gampang munggu hati manfaat dunia akhirat. Masih pada gambar. Cari apa? Orang mana masih tuh? Orang tas. Kasih di mana? Saya kebanggaan. Asik, Pak. Nah, hidup di Sapra Karita, ibu jantan resep karena kasundaan, boh karena muku, boh karena ngacapi, boh karena aksara, boh karena naon sih namanya teh jaipongan bukan rekunya, ibu jantan resep, jantan ibu teh nyimplang, jadi kamu teh karante tidak akan sorangan, tapi kudu aya tina HP urang, lamun misalnya HP urang geus merean, yang urang teh hayang diajar kasundaan, hayang bisa muku, hayang bisa ngadongeng, hayang bisa ngacapi. Bakal timbul oke di diri urang urang teh kudu bisa ieu sebenarnya batur bisa urang teu bisa gitu maksudnya janten hidup di dieu ibu mami hareup si sadayana urang salaku urang Sunda sok resep we kana bahasa Sunda ulah wakakana naon lah hararese gitunya aksara mah pinter hese saur hidup tah eta mah nyarita rasa popoe heula mah teh bahasa Sunda terus teh resep kana nyanyikan ibu oge yakin dina diri sewangan hidup gaduh bakat anu memang tos aya pembawaan ti sempurna tapi bakat anu terpendam gitu kan biasa ngacapi main musiknya main musik teh teu ulah sekedar ngan bisa unggul main gitar, ritme, melodi, drum, piano tapi kita biasa ngacapi gitunya alat-alat Sunda suling dahaoseun kadanguna oge harita basa ibu saatosna ngadangukeun musikalisasi saja anu di haleungkeun kula tingkat dirinya hate ibu ngarasa kahudang sanajan teu bisa nanaon gitu sanajan can bisa nanaon tapi pancen urang hayang diajareun jiga batur jiga lanceuk tingkat ngaran urang bisa ngaran urang keluar ti dieu teh bisa aya tapapna gitu kaluar ti jurusan Sunda teh urang bisa nyajak urang bisa ngamusikalisasikeun sajak jadi hiji sajak anu endah anu geunah gitu karena di kupingkeunana di beukeunana teh janten geunah cah barudak ayo namanya tidak tos ngadamu cerita ibu kurang terasa deui kamu tadi materi dongeng ayo nu bade ngadongeng deui
cinta orang abadi Tong salem Para kanca tim produksi panokeun sim kuring tim prona ieu sutradara acuh Cung. Astroda ieu teh Penulis naskah. Ya. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng nyakseni. Sampurasun sim kuring sapara kanca di tim sukses sorenya penyukses acara film anu judulna teh mun bogo moal bogo lamun teu wano Sampurasun sim kuring sapara kanca di kelas apa sama cek Abi Oci Abi Eis Abi Dini Abi Solay Abi Kadia kesan-kesan dina film anu judulna Moal Bogo Lamun Teu Wano. Kesan-kesanna kumaha? Rame. Riweuh. Pangaran anu ngaliwah teh urang-urang. Biasa. Serasa jadi artis sehari lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari film anu judulna Moal Bogo Lamun Teu Wano mangrupa salah sahiji pancen akhir di mata kuliah media pembelajaran. Manfaat diayakeunana media pembelajaran ieu nyaeta salah sahiji cara nyapikeun ngungkulan sangkan siswa teh leuwih semangat gitu diajarna sarta guru-guru leuwih kreatif. Sim kuring ti wakil ti geng Korea kelas 4 salah pancek ngaturkeun dawuh nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojongkeun ieu media. Kelas urang moal kompak saupami teu aya penggerak oge teu aya jalmi anu tiasa digerakkeun. Alhamdulillah media ieu rengse kalawan lungsur langsar mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana khususna ka tim keproduksian nyaeta kelas 4 salah pancek. menuju Sumedang 1. Kami dari Pemuda Idaman. Salami produksi ieu film sim kuring teu oleh wae nyanyi. Mangga Diki.